Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar, nginum, sare, pake, neuleung, ngadengeun. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub da ieulah dibentukeun make hukum syariat mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab lu deket ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu bake kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawabna ge Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu, cak sahabat anu ge kieu, cak aya kitab. Andai kata ngan didinya berpikir, wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh, beureunan mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Duh, geus acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya, urang kuari mah ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat panjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus wal aya nu leuleuwihan tidinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cing coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunahkeun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu katulisan ulah sok ese-ese. Ulah sok ese-ese. Tah mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah, anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Tuh gitu tas syariat. Tah, wali pembersihan batin ruhani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu, tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu darah. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh?
Eta yang beli motor jadi resep karena dunia kula ieu teh cager-cager. Baru dia boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae ya kiai dek beli mobil. Kurang cikupat tolol. Aing dek berobat wargana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kok kitu. Encan lain dokter sama kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos gitu, Waalaikumsalam. Nanti kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai pukul berpusing. Aja ngridit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah Luwih jero ieu kiai. Luwih jero ieu kiai. Tah ieu kiai bampak ieu kok kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu guari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Tama maning diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal bubu penyakit eta. Tah iyalah, lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enak sih kadi bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat bae teh kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mangan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid we jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Ngagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureug urang neangan tukang telu ge yuk. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Tak iya ambalaya tak jadi berarti kakaraknya boga dokter wudu doang ya nah. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teu beres sakon kitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantak kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Berakas sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawinnya sia nya. Kawin kok kitu. Can ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus candung habak ye, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sokon nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ye. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, Waalaikum, urang gara ka kiai, ayo, aing teu berteben teu bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya kenal keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ye, ya sia heuh. Alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maningan di tengah ieu mah yeuh teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ye. Kiai tolol gitu. Goblok sama kiai kos.
rantai abang gitu. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai. Lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di mana mang goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh mah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon kai kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di kiai orang cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimliat teh kudu menang nasehat. Nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tak salaman bae asana aing mau diterima. Geus aing mau salaman. Kurang bersih teh diterima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek nya aing dikireun heula mabokna ka karak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RW ditampili. Cak nu ditukar asana aing katampiling ya. Asana aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugih. Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Assalamualaikum minta tampiling ang. Akhiri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupa mah beas lah. Tapi nu kieu we. Oh, cek nya berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tamah Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo moal ngabudah geus pokona mah. Kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batin apa nya nage keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibadan teu ditembalan, kudu teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah. Tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh we sia kiai.
Berarti kiai na can aya batinan kok gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ke kiai. Lain beda bae ta kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing kiai diseret ya. Beda na teh kos gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari. Aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun. Ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jahiru moal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh karana nu Gusti. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas, nah teu soleh lah. Entek teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada bil qist. Nomor kahiji urusanna urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh inina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi ta'ala jadi presidenna ulah sok aya korupsi. Kebenaran jadi menteri teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati, jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kade. Urang teh ieu teh jadi ada bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh lu dagang namun teh mau urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Bade di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadimdimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan deh beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu. Ieu mah henteu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana. Ieu mah deuk bener-bener lillahi ta'ala.
Ulama dagang dibutuhkan gitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ia tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang gitu kene di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikan aturan-aturan hak-hak Allah ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkan lamun memang nyana budayawan sok akurkan sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai gitu kene jadi karyawan gitu kene jadi bos gitu kene sesuaikan qawamina lillah tujuanna adalah hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deket jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pasantren aya 15 atawa 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang jadi pedagang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hanya jadi wali bisa asal boga anak bage moal kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali desa etik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nu jadi wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere geus teu bae teu sama sakali lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun ta duit pan duit eta teh duit haram balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya. Haram. Saya tidak memerlukan uang itu. Kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Teh hayang ieu amplop na cek jangan. Hayang ge eusina. Sayang. Mulai geus saya aya kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur batin didekekeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman
Isin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka isin, jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga isin maka Allah deket jasa jeung Allah. Isin maka mana-mana ge ka bawa bae. Isin amat ka Allah salah. Isin amat geus ditegur ku Allah. Isin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh. Isin amat isin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kumaha ge. Kecuali keluar tidinya lantaran tah geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid tah mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jaritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi solihin di pemerintahan hese bae dagang mah rada aya hiji dua ngan kieu dagangna kuduna urang dagang ge misalna sembako aya gula, aya beres, kopi, aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin mah kitu tah. Dagang teh kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai tah. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna begi kuru. Ngawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi, sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa deuk naon karunya yen Mas, karunya. Budak lewat cerik bae budak leutik. Ceng, siapa urang cerik bae? Hayang banggula jeung nanti. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang ke banggulan mana? Hayang ke banggulan mana? Nu ieu tah dibere hiji, embung hiji hayang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna berarti nyana teh bunga jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngahutang wah can pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus kikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betul beneran kapal api na teh mah. Iya bunga data geranjeun kopi tah serudut masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokoknya caknya lain. Rokoknya. Aing gak dituduh ya abak lah. Aduh, liwat deh. Mang, kulang nih liliwatan baik. Kaditu. Ngan kopi nangis. Nggak sinum dan cak. Nggak minah jasa luar biasa buatan pemajikan gula. Pas jasa ngagulaan anak. Haji apa liwat kaditu baik. Sesep mah. Kula ka utang belah kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Tak hate neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang ini matan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi, bari nyanang inget ka tukang warung. Pohara amat ka tukang warung, masyaallah luar biasa. Eta ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungahkeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka. Tinggal paeh doang ngaluncat ka surga.